Hei, mending udut je daripada ngalamun wae teh. 2 kiloan dia orang bakal tepi Cirebon ya. Jigana magriban lah tepi ke pusat kotana. Ari makan khas Cirebon naon? Teuing naon tarasi meureunana rebon-rebon kitu mah. Ah, piraku deui tarasi teh makanan khasna. Panas itu euy. Kalau mun sempet mah orang nyimpang heula euy ke warung sate Maranggi Haji Maya. Ngeunah dinya teh sate Maranggi jeung Eta mah sopna di Bandung, Pan. Pan ayeuna mah muka cabang di Cirebon. Warung sate Maranggi Haji Maya teh. Lamun keur di Bandung mah deka tiap malam minggu teu maka dinya jeung keluarga. Deka paling resep kana sopna euy, ngeunah nikmat pisan. Jadi si rasana teh khas pisan. Beda jeung sop-sop anu lain euy. Oh, baru muka cabang oge nya di Cirebon. Emang alamatna di mana di? Ayo orang nyimpang ya apal alamat nama. Soalnya deking sila pisan euy teu ngasaan sate Maranggi teh. Aduh, inget baheula. Kela, orang ingat-ingat heula. Soalnya poho Yeh, kumaha itu mau ngajakan nyimpang tapi teu apal alamatna sia di mah. Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 53 di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Kos heueuh Cirebon. wae rek nyimpang. Emang mau duitnya? Nyata rek ka Asbon. Eta bom urang jual lah ka tukang rongsoknya euy. Kalamun bitu sia kumaha. Ah, teu paduli dewek anu penting mah bisa makan. Diberitahukan untuk semua pasukan untuk nyimpang di warung sate Maranggi Haji Maya. Woi. Kayak pas warung sate Maranggi Haji Maya eureun nya. Oh, urang nyatu lah lapar weh. Warung sate Maranggi Haji Maya, kami datang.